izin tak orang geus ikror make sungut kunaon ate ngolemar izin enggak izin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya abeh mantep moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus eta mah sorga we ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang bae pantah hayang bae ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur apa teh tadi nanyakeun teu kararagok lah kalotor ieu baju lah ceuk engke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir Masya Allah mimiti hayang kangge sahayang dibere terbiasa kadituna teh lamun trek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah teh rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese eta mah teu bisa diaya-ayakeun teu bisa dihusu-husukeun teu bisa eta mah pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net sunsuk aduh ngeunaheun amat teh salat aya kurang dirapih-rapih salat boke baju bagus sorban bagus segala nombok sajadahna ge bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu Akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat urang dedet betur nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah ieu nu kos kieu ya tolong di khusus kos kitu eta hese aya nu biasa-biasa bae teh anu mantap ge nu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ada tah aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah meulina rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan nu rupana jeung eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun tah mah tah geus aya disimpen kajenting nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu mun pamere camat teu beres ieu oh iya eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira engke aya karasa ieu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel teh jeung baju urang kungsi ngeunaheun ojo dikidam bako mukhalafat setelah umat kafir Quraisy saat eta khususna pabrencai Syiah wa kanu Syiah berkelompok-kelompok berpetak-petak sekte berkuak-kuak bergolongan-golongan lantaran kabeh ngabogaan keyakinan masing-masing si Kristen Isa ibnullah cek Yahudi Uzair ibnullah kabeh ngabogaan keyakinan Masya Allah aya deui boga keyakinan Maryam banatullah bintullah anak awewe Allah eta keyakinan kos kitu jasa bahkan Kangjeng Nabi Isa dipangerankeun teh ieu hasil musyawarah pengangkatan ketuhanan kepada Kangjeng Nabi Isa ambo diangkat pangeran ku jelema teu kira-kira Kristen mah eta babrenca di jero Kristen ge sarua bae wah berkelompok-kelompok di jero agama Yahudi ge kitu kene di jero agama kafir nu lain ge sarua mun urang deuleu induk di jerona aya panta-panta budak kitu keneh sarua bae Konghucu sarua alirana lain nu jelas Yahudi 70 hiji Kristen 72 urang sebagai umat muslimin 73 bakal kulhum finar
asup neraka ingan hiji doang illa wahidah nu mana eta anu ma ana alaihi wa ashab nu sesuai jeung aturan Al-Qur'an jeung hadis ialah ahli sunnah wal jamaah kulantaran di kafir teh atuh aya kelompok-kelompok Yahudi boga kelompok Nasrani boga kelompok jeung di aliran-aliran nu lain ge sarua pada boga kelompok maka Gusti Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad supaya jelas agama nu bener teh anu bener-bener diridhoan ku Gusti Allah bejakeun Muhammad qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia ini sanyana kaula mahadani rabbi nuduhkeun ka kaula rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula ngabejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus dianan kiamat yakni jalan anu lurus nu mana millata Ibrahim hanifa tegese agama anu dicekal ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus anu mangeranana hiji kanu khalaqas samawati wal Allah lempeng geus tah lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah nabi na ka Uzair bejakeun Muhammad besi Nasrani mangeranna lain ka Allah endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal bejakeun Muhammad agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah agama Islam nu mangeranana ka Allah nu baheula pernah dikembang biakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis kurang lamun ke Palestina ke Aqsa turun ke handap eta aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lamun di jalan kepanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tuh Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah ditu Kangjeng Nabi Ibrahim di dieu adalah Bethlehem kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Jadi Baitullah min Bethlehem tak eta teh pangeran baheula lahir di dinya. Dilahirkeun ku ibu pangeran. Jadi nya tak kelahiran Tuhan. Otak datang ka dinya otak pinter tinggal pinter. Pinter tinggal pinter kabalinger batu kos kitu bae aneh asa pangeran dilahirkeun di dinya aju memeh lahir eta pangeran saha loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha ieu kabalinger mah kos kitu bah bejakeun Muhammad bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula dituntun ku Gusti Allah dituduhkeun dia ne agama perah baheula ku Kangjeng Nabi Ibrahim dikembangkeun pertama nah hartina Kangjeng Nabi Ibrahim kan mulai dakwah anu baheula mah biasa dakwah teh sakaliwak can loba kan jelema Kangjeng Nabi Adam kakara ka anak-anakna doang geus mulai Qabil geus mulai diganggu ku setan jelema kakara ka sabaraha ka itung ku jari geus mulai setan mah pangkat ka Qabil terus Kangjeng Nabi Idris saeutik keneh jelema tah mulai jelema rada loba di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis wa ma kana minal musyrikin jeung teu aya Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin kagolongkeun anu musyrik lain aya ge azar bapa hiji kadua kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sayyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin
lain eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah Rabbil alamin. Jadi maksudnya salat teh ulah kasih sika gigir ka Allah. Nu nitahna Allah, nu rek ngaganjarna Allah, kunaon hayang kalem kata tangga tuh. Kan bloon teh jelema. Nu nitah salat Allah, nu rek ngaganjarna Allah, nu rek malesna Allah, kunaon haji urang hayang kalem ka atasan. Ku atasan, ku bawahan, ku tatangga dan lain sebagainya. Cak Allah, aing nu nitah aing nu ngaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu bloon tuh budak. Hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah. Keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantep lah. Ka Allah geus lah, ka Allah mulai geus ka Allah. Allah. Praktek bae di imah. Allahu akbar. Aing nu mantap gegerannya salat abeh kadeuleuan. Ku tatangga aing pan aing mah ustad. Ustad belum tah ustad tah. Jadi yang kadeuleuna lain gua Allah ku tatangga. Abeh dipajar bu tama ustad hebat biasa salatna. Di heula bae nyana mah beuh pohara. Lah cedah aing abeh kos abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat-salat belum teh coba. Moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu. Pertama teu bagus, nu kadua ge teu bagus. Kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuna Allah. Inna sholati sanyana salat kaula lillah wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususnya ibadah haji ibadah umroh jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah. Oh aing mah ieu hirup kunaon babaturan geus umroh kabeh tinggal aing encan isin rasana aing mah umrohna moal beres neraka tam umroh tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing aing mah dipaksakeun ka jeung kuku mah aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pan atuh sia ka babaturan atuh ngan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh sah atuh Allah aja yang kalem aku sah ya bagi dua siapa kuat eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di deuleuh inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah deg di ka Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi deg di ka Allah keun kajen kumaha sebab nu Allah pokoknya abdi merela paeh hirup di jalan Allah. Oh, kok mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa eta bos. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. 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 Balik tadi amplopan lillah. Ai lillah sia kawana eta. Yes, eta lillah. Anu ngahirupan urang saha Allah, nu ngamaehan urang saha Allah. Aya eueuh salian Allah nu bisa ngahirupan urang. Eueuh. Aya eueuh salian Allah nu bisa maehan urang. Eueuh. Pae hirup lang saha? Nang Allah. Rela lamun ku Allah dititah perang, rela. Mun ku Allah dihirupan waktu perang rela. Mun ku Allah dipaehan waktu perang, rela. Lantaran hirupna na Allah, paehna nu Allah perang titah ku Allah. Di panggung apa hara? Warai panggung. Mulai guys kita perang. Sialah aing ngatur. Sanyahoan eleh aing lompat. Aduh boro-boro kita perang. Boro-boro kita perang, ngariung 20-an. Ngariung liwat ka kuburan. Kiaina borangan. Dak sia di sisi aing di tengah. Kiai parah teh kiai. Kiai borangan kiai. Alas ulah nu lompatnya. Geus ulah nu lompat sia deh, tenang. Ulah sieun, jadi nama geus paeh. Barang hirup ulah geus. Lihat ka kuburan babacaan we teh kiai. Gusak bural kiai nu mati lah.
cak satria panjana nu pidato cenah sakira ulah lumpat cara lumpat ieu lah betatakan itu panjana sorangan goblok sia lain tutur ke aing aing sia jadi santri serba salah emang hidup borangan mah kos gitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh Pak jarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan salat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman sakana aing sholli fardhu isya Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai salat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kala luar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial aing nu mantak di tengah geus sia kunaon kala luar kiai bingung kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan keluar caknya mah menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kala luar ka BJ atuh aing ditinggalkeun sieun caknya deui ka 3 rakaat santri kala luar kabeh can anggeus salat euy cakela kurang kala luar anggeus datang ka tahiyat blotek kiai eta borangan gos gitu boro-boro mimpin perang mimpin zarah ge salat borangan tah urang mah ieu nyaho ieu kuari ieu menang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah eueuh paeh wa Allah aya nu bisa maehan salian Allah eueuh jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh lamun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang tita ku Allah siap dari panggung praktekna coba kiai sama perang siap tante kiai lah maksudnya kayak mana yayasan kan can anggeus sih kakarak salantai kedua lantai deui mana apansa pan kreditan can bareres ya mun bisa mah ulah perang lah mun bisa ulah urang aman-aman bae lain agama urang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jadi ibadah tentrem keneh ngaji talalentrem keneh adapun tama masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikan ke aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran kuari teh geus dijajah ku Amerika jadi kuari ke Amerika mantak naon urang kembalikan deui carana kumaha ya urang perangkeun di pae hirup nang Allah ieu wakai wakal lana ampun ya tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka dituna anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae lanan emang teu rela ieu kiai lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong-ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri ka hati aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah tuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak beurang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa aing mah yang perang jasa emang kunaon itu utang budek kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu tadi kayak hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan kercarita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ya atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha prakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang ge atuh teu nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh kuari sanajan diembung-embung ge aya wae perang mah perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tah mah Allah nu ngatur
ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing udang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawuduk kajen aing mah teu puasa ge pokona yang penting ngaji bae jeung gedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu tembung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge daripada cek nya teu puasa jeung teu ngaji atuh mendingan urang cek nya tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah teteh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang tak berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali ka hayang Allah lain perjuangkeun ku sia kandas ya cak Allah paeh kajen ku kumaha ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat mangga masalah ngan mun urang kos kitu bae teh teu daek ngageser malah yang ngeunah ibadah nu bantak peting salat peting tahajud peting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya lain rasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa kusaha ku kuntilanak siapa memang kadinya bae atuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun salih sunat tahajud di rakaatayn Allah sejak kaula salat tahajud 2 rakaat musafir bar Sami Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab dah asa urang mah sakumaha urang sih tanaga urang sakumaha kakuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nyana mah geus asa ku Allah bae jana mah ngan saukur pas lang layangan dipaenkeun tah kudu mentang naset ka dieu set ka ditu tunggu sia kenyang ka luhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegat mah paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar geus cuma 4 diuk reup PS udang jam 7 ai subuh ka mana subuh leugit subuh tahajud bangunan 20 rakaat subuh ya Allah keur carita Allah abe mantep di jero hati inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang nu bisa nyieun hirup iwalti Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun nu mentak lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan
eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa orang lapar ja lapar ge dititah ku Allah jahil lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ka jam 10 asana teu kuat cek ini lah cek kiai ge sakuatna sakuat cek kiai ge ngeunaan mah kiai ngeunaan teh mah geus jam 10 Allahumma laka sumtu wa amantu ana gitu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah nah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun kurang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah beuh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho parentah Gusti pas ka beuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunah aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek aing geragakeun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik urang mah loba teu ridho udang penting dua tunduh aduh saha nu teh tunduh atuh jam 2 mah jak KPG tunduh jam memena kan nonton TV heula kan tunduh tuh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi rek SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia teh naon udang teh Gusti Allah ku aing diudangkeun geus teh aing deuk neuleuh karidoan sia datang ka mana tuh SD atuh geus sakitu kitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia ketika urang tunduh terus kacai wudu bandi wudu salat Allah tunduk Gusti abdi aya di parentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jeung kurang aing bisa hudang cak Allah bolon teu budak ku urang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang sah malaikat hafadzah kan aya malaikat hafadzah kiri kanan berang 2 penting 2 atau aya 10 di dieu hiji di mana di mata 2 gitu takan di ceuli 2 di irung di sungut kan di malaikat hafadzah mun eueuh malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun eueuh malaikat eta aya sireum asup ka ceuli urang hees mun eueuh malaikat eta asup ka irung jeh komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gaple eleh yang beca banget datang ke ibadah disarekan ke pemajikan itu blon itu tukang beca mah tuh salah ngabohong bebejanan dek narik didorong gede bohong tuh budak dorong lah narik tah itu kang beca dironggangnya nah sarena teh dibale jana sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sireum
tapi kan biasa baik sirim datang ka dieu malaikat sirim datang ka dieu sirim datang ka dieu ku malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun ku malaikat udang zohor zohornya neangan tempat putih cak malaikat ku aing dihudangkeun ke tita zohor bolon sia malaikat seserian we yang serikeun tolol ku aing dihudangkeun ngahudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadengeun suara azan bener hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah aki-aki mazum hayya 'alal falah cek tukang beca teungeun teh budak azan dah SD urang malaikat apa tuh aduh lamun malaikat apa tuh lenyai segala macem dararatan barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang udang beuting diudangkeun kan malaikat udang jasa udang bae urang nah hayang udang mah udang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing udang sorangan cibana udang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan keur aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ye haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikiritikan ye Gusti tah aya keneh bae panas na ridho da di jalanan lapar na teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge paeh beneran sia saye lantar deuk maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi deuk dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajeun kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti ieu dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho ditana mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingnya ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai ridho aing beusi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebut can ridho teh geus sibat atuh cepet bae sia ku bahas ngajawabna maksud sia mun paeh kuari ridho keheulanya angel emang katanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nu sa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula teu jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeung berat nu mantak kabeung berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogo cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta lalu ngabang-baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu koblanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tatangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia eta lah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate
sawah misalnya orang boga datangkeun ka leungeun be urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon nu pake kabeng berat tuh deuk naon pake kabeng berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek henteu oh nya mobil di mana henteu teu gablek ieu mah eta nu dihareup usaha tah batur tah cicing di dieu bae tah mah pan sok dipake nyana ngajak henteu henteu oh jeus motor di mana oreng henteu boga itu nu nyalande Allah saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu eta motor kempes cek malaikat jangan lawan tuh aing aduh berat tah pamajikan los aya daek mah jikan hideung ieu tas belanja saja naon mantap bukan pemajikan mah kanu gelis-gelis besi berat ge paehna itu berat aduh neng cek malaikat berat ke pemajikan coba anu hideung mah nya pendek hideung pemajikan berat henteu kos kitu ieu di pasar Gambalaya aduh cek malaikat ieu hampang jasa geus gegeran nu pake kaberat tokon teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pang pamajikan ge hideung kos kitu geus gegerakeun cep aman coba cek malaikat ini kumpae ku ari teh aduh malaikat teh toko mah nya aduh toko kakarak anggeus cenah eta mangganing kamari tas ngecot digendut-gendut ku malaikat teh mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu ke lah malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat dek bae teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thoriqah ngaranna memeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunya pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qoblaan tamutu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeng berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui kiai oplo tambah kos itu mah Ki Haji oplo kiai onam setengah oplo lah ya tuh iya urang teh akan geus kolot mah geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuhan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeng berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kumaha urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilaka mantak kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia ieulah thoriqah mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksud kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neuleuna ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus urang ka masjid make boeh bae Allah euy paji kunaon aing geus asa paeh bae hirup ieu geus moal dijahit-jahit deui aing malah geus make boeh bae geus diajak dagang mal aing asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu mal ngariung geus terus geus aing geus ieu poe geus cekelan bae
itu air rangda itu air rangdaonam. Oh masalah si anak masa barah eta. Masa kedanyakeun anakna kene blon lah bat. Tah. Ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati. Maot teh nu Allah lain urang. Jabuktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna. Jan paeh mah kos kitu. Encan waktuna mah. Tuh, lamun kamari keur carita kejadian di Jili kejadian naon gitu ngaranna gempa bumi kemudian aya jelema dijero 30-an kok aneh teu pae sabulan dijero teu pae 30-an sabulan teu pae dijero jadi kumaha eta asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya mimiti nama terus ngobrol ka belah dirina datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh selama 1 bulan dijero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang biasa bae seger ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan di jero menang saha saya jaritakeun anak teh ketika tsunami Aceh dah geus lupa yang mata manu biasa iya mah jelema ahli Allah kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero ieu lauk anu teu karasa keur tsunami begitu beak cai kakaraknya oh ieu tsunami nang saha ulah ora hese teh kos kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang, teu tsunami, teu gempa di luhur kasur, make AC. Udangkeun ku pamajikanna modar bae. Nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah. Ulah sakokok teuing ka awak urang. Ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun. Ulah hook, udang penting asana aing mah gering isuk hook jasa berarti ka awak. Emang usaha si awak eta. Ayo nusaha si awak nu Allah hirup nusaha nu Allah pada tu teu laksanakeun perintah Allah kesal na nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing deuk laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh hese berangkat poe Minggu ka mana dia ngaji kita kuda Allah ditangku saya ngaji ku Allah awak ku Allah dititah ku Allah ayo kita tuh kurang bensin nanti duit itu aing ka Allah cak pamajikanna sial tah pamajikan blon ayo titah ku Allah maka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun pamajikan blon nyungkun eta pamajikan ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bapak bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasehatan pas keur nyieun resep akan Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah irup aing teh nu Allah diparentah salat ku Allah parentah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeud leuleus si aing mah rela asal diparentah ku Allah irup aing teh nu Allah kuali titah perang rela aing mah titah perang ja nu nitah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun lagi ku Allah pae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing engke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perang nang Gusti pae abdi di medan laga ku Gusti ayo deuk dikawanakeun banyak kana neraka ya tuh cokol tuh kumaha aing ulah kitu begitu abdi saking kurang kumaha deui Gusti teu protes urang di akhirat teu bisa di neraka kan teu bisa ieu atuh surga nu awing neraka sok jalir kitu urang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah ai rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka sorga disebut hayang sia teu isin nyebutna
ngana teu ikan neraka mamanya terserah Gusti pantes ka mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing ning le ka sorgakeun bae sih sakira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih paeta nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti kita nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah paeta kudu dicabut janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa paeta dicabut kageun atuh rela jasa rek dikumahakeun teu aya kabeubeureut paeh nanu Gusti hirup nanu Gusti ku ari dititah paeh ku Gusti atuh da Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh jaku paeh mah kapan jeung Allah itu paeh-paeh mah teu kapanggih pan jeung Allah rindu jasa ku jeung Allah eta kan ngeunaheun bos kitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut rek naon nyabut nyawa nu bener ya atuh sok lalagaan nih pan paeh ke urusan paeh can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen milih salah milih aku mau nomor duit bengke geus pilpres bangenaheun negara geus presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya mah aya cek malakal maut nah urusan aja yang pilpres paeh sia serahkan ke Allah gerak inna sholati sa'nyana sholat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nusasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berat la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji we lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejengan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadzil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula jak Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah cak Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku ayeuna sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin pangheulana Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheulana mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak cek Kangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam sumohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi nu ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang panderina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pang akhirna diayakeun ka dunya nu pang heulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pang heulana asup ka surga adalah kaula berikut umat kaula iyalah wa ana awwalul limi
Tina ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantaku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Berbagai riwayat engke macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung ini wajjahtu wajhiya. Jadi kita urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna meunang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Imam Ghazali Imam Syafi'i mah meunang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa datang ka selesai. Tapi Imam Malik mah lain langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki. Imam Hambali mah lain malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terserah nek make nu mamana ge. Nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas, Maliki aya, Hanafi aya, Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat. Riwayat mana tuh? Tuh. Nah iyalah Masya Allah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah. Begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati sa'nyana salat abdi dan nunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janunitah nage Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun nage Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin. Ieu milik Allah nu Allah adek di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin. Ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah. Ngeunaheun kan. Moal aya ke nyalimpang-nyalimpang moal. Moal aya nyalimpang-nyalimpang sholli Allahu akbar kabira motor di mana ditunjang dan teu budak aduh remna blong lah tuh beres tuh budak apa ganti bae tuh motor sih cak Gusti Allah sih salat sih apa kerja di showroom salat sih kos kitu padahal di sia maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin isin ta urang geus ikrar make sungut kunaon hate ngolemar isin ka isin mantak fokuskeun ti mimiti dirinya abeh mantep ih moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus beta mah sorga be ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang be pantah hayang bae ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ieu hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur teh tadi nanyakeun teu kararagok lah kalotor ieu baju lah ceuk engke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir
Masya Allah mimiti hayang geus hayang dibere terbiasa kadituna tala mun stek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah tah rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese eta mah teu bisa diayayakeun teu bisa dihusu-husukeun teu bisa eta pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net sunsuk deuh ngeunaheun amat tah salat aya kurang dirapi-rapi salat pakai baju bagus sorban bagus segala nembok sajadah nage bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat bareng deuleu betul nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah ieu nu kos kieu ya tolong khusus kos kitu eta hese aya nu biasa-biasa bae anu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ada tah aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah meulina rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan nu rupa najeng eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun ka mata geus aya simpen kajenting nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu mun pamere camat teu beres oh ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira engke aya karasa ilmu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel teh jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus berarti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka hate itulah Qul aghayrallahi abghi rabba wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Thumma innallaha ta'ala gari-gari satuhun Allah ta'ala salatul mukhtar Iku wasaya Allah Iku ngalindi Allah Inki mukhtar ala ashabi Antu baydillah ingat asab baydillah kullihim sakabai asab Waqadalahu maka matain ya Allahu min asab syarra kitlatini tugaraing ala-alane warna gitu matain ada oradahu benar mana-mana negakeun ya Allah min asaban nara ing neraka udzalika lan utai mangkono qadalahum iku andal lamira satuhune amir muzajai gua gune munggah haji Amir Ibnu Ibrahim bin Malik Lakia iku nemung Amir mazhab ni Ibrahim gitu anal amir satuhune amir mazhab ni Ibrahim bin Malik Lakia iku nemu ya Amir Ubaidillah bin Ziyad al-Khamsah para saking atas 5 pirang-pirang bos minal musyrik saking musul wa Ubaidillah bi 300 alban wa Ubaidillah ikut tetap dalam 380,000 wa Ibrahim bi agalla min alban Dawi kang utawi Ibrahim ikut dalam ikut tetap dalam kang leuwih kiri saking 20,000 pada anu maka silih tubres ya kabeh berimahi kalawan panah wa tarabu bisyam lan silih baledog silih balang ya kabeh bisyami kalawan jambari atau darabulan siri pukul ya kabeh bisyam kalawan berang-berang pedang ila anak para tuzulam mutaqamaringan dan dari mazhar bapa zulam petong pada baru pada zara Ibrahim ila rajulin maka ningali sapa Ibrahim maringong lanang alaihi ku tetep ingat sarajul berdatun asau hasdahu tawi raksukan kang becik wadarun sabiga lan baju kre kang bagus suami matun min khazidakna lan amamah lan kitu belenggu atawa sorban udang-udang kang tetep saking surga kang bagus surga dan gitu sutra kang semu irndakna wadi baja kodralan sutra kang ijo yang bauki dari saking sadu kuring baju kere aku dak rajaya dolan teman-teman tu akan ya rajul ring tangan ya rajul mina dibaji saking dibaja
warayatul misi taku minulan utai ambon-ambon menyakusiku melebar warayatul minu saking rajul api adihu sahubatun muzibatun lan ikut tetap ing dalam tangannya rajul utai pedangkan dan sipu kalawan mas Bapak sadahul amir Ibrahim maka najahu ing rajul sapa al amiru amir Ibrahim nyatana Ibrahim lalu sayan orang kena siji-siji wa nama huwa liyakhudha min ba'di dan ing basida upaya Ibrahim kedua tentang ala pa Ibrahim menjadi saking tangan rajul tilka syaifa ing mangkono pedangkang dan teratas dari emas mal para susumartane jaran alladzi tatahu kang datang mindal masara saring rajul falamma qaruba min ma kasamang-samang sapara ke Ibrahim saking rajul lam yalbas maka orang menang ya Ibrahim antara bawang mukul ya Ibrahim ing rajul darbatan ganat bihan nafsu kalawan pukulan kang ikut tetap ing dalam darbah pun napasu napasa rajul patana wala sayfa maka merkoleh Ibrahim sayfa ing pedang wa parasulan malaya pajaran pala medir alai maka orang kawasaya Ibrahim alaihi ngatase paras wa kana nasulanana apa manusia iku layam surah ningali badum sapa setengah ya nas badan yang setengah min syiddatul zulmati saking sangat zalamati pirang-pirang petang raja ahli al-iraqi maka babalik sapa ahli iraqi lan askari maring askare ya ahli Irak wal khailu la tatolan utawi jalan iku orang nindak ya khair ila alal qatla ingat sepirang-pirang kang den patayani asbahan nasu maka subuh-subuh manusia wajadu maka nemu ya nas para saubadillah ing jalan ubadillah paradul maka ngabalikan ya nas gabahu ing paras ilal amir maring raja Ibrahim dan tegak Ibrahim wa ulimalan kenauri apa anda lagi kana qatala satu nekang matani akalakuan iku matani Ibrahim wa ing ubadillah kadzalabatin dalam berambang batang huwa ubadillah iku tawi ya itu lazi iku Ubaidullah bin Ziyad takabbara maka takbir sapa al-amir Ibrahim wa kharra sajidan lan ngajungkel ya amir Ibrahim ala sujud lillahi azza wa jalla qad Allah azza wa jalla qala lan ucap ya amir Ibrahim ilabat alhamdulillahilladzi ajraqat lahu ala yadi jenis puji ku tetap kepada Allah kang melakukan ya ladzi ing mata ini Ubaidullah bin Ziyad ala yadi ing atas tangan insun summa bu sabihi kari-kari dan uzabat bihi kalan Ubaidullah ilal muhtar maring muhtar wa marrasi sabuna al firasi nabi ku tetap sunnatan sirah utawi 70,000 sirah zakarahul hafiz Abdul Khitab nuturuhu ing kaul sapa hafiz Abdul Khitab Ibnu Dahyah rahimallah muga ngaramatan ing hafiz sapa Allah nyeritakan tentang pembunuhan nu ngabunuh ka Sayyidina Husain radhiyallahu sababaraha riwayat di dia dijelaskan bahwa sanyana Gusti Allah teh geus ngalindih kaki Mukhtar ala ashabi Ubaidillah Mukhtar anu ngabunuh Sayyidina Husain beserta para sahabatnya. Mukhtar tersebut manehanana mengutus ka Ubaidillah termasuk Ubaidillah pembunuh Sayyidina Husain. Akhirnya faqatalahum maihanlah Allah ka ashab Ubaidillah syaraqit latin dengan pembunuhan anu luar biasa hina sehingga Allah ngasupkeun ka Ubaidillah berikut ashab-ashabna diasupkeun jaga ka neraka. Masyaallah kieu dongengna maksudna ceritana Amir Mazhaj Ibni Ibrahim seorang gubernur bin Malik kapanggilah jeung Ubaidullah bin Ziyad kapanggih pertemuan di medan laga kira-kira 5 pos minal Musil di daerah Musil Ubaidullah fi salasatin wa samanina alfan 83.000 Ibrahim iya leuwih saeutik min isrin alfan 20.000. Wow. Jadi rombongan Ubaidullah pembunuh Sayyidina Husain mah 83.000 tentara, Ibrahim mah cuman 20.000. Berarti bagi seberapa? Bagi 4.
Waduh, akhirnya pertemulah perang. Dinya waktu harita kekuasaan aya di bawah Amir Mazad bin Ibrahim. Nah, Ibrahim ye. Kapangi di Medan Laga. Jadi peperangan model di Irak mah di Irak geus aneh. Negara-negara Irak, Syria, Mesir nyaritakeun peperangan teh emang tiba heula. Sebab negara tertua atau mah baheula. Kanjeng Nabi Adam kan turun di India, negara baheula teh India. Lain lalagaan. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim kan Palestina. Berarti negara lain negara anyar teh. Kanjeng Nabi Musa atau di jadi Hebron, Madian, Yordan. Atau kan lain negara anyar. Kanjeng Nabi Su'aib atau pan di itu di Yordan. Jadi kan negara tapan kebal. Aya ge dirinya dipicung mah Su'aib eta. Atuh lain deui eta mah. Eta mah anyar eta mah. Tah ieu negara heubeul kan berarti. Oh, urang lamun nyarita ke negara teh, urang mah cenah negara ieu. Di Amerika ge cenah eta. Amerika mah negara anyar. Lamun urang nyarita ke negara Timur Tengah, Masya Allah, Romawi ka dinya. Eta lah carita negara teh Kanjeng Nabi Adam India berarti. Oh, tahu negara tertua di dunia. Mentak besi aya orang India sih ada. Oh, ini penghuni negara tertua nih cek urang teh ya. Ya, usapan ku orang. Waduh, Damendra ada di sono. Oh. Ya, orang India, kurang jadi Hindu kuari atuh. Ya, kemudian nabi-nabi kabeh di ditu. Eueuh kacaritakeun nabi lahir di pangodokan ya eueuh. Urang embung ongkoh deui engke ngodok bae nabi tah. Segala nabi di Bandung, segala di Cengkareng, kali deres. Aya bae deui nu nuturkeun heran aing mah. Geus kos gitulah. Tah nabi di ditu, nabi negara terbatak. Nya mah nyaritakeun perang teh geus biasa di Irak mah. Di Irak mah nyaritakeun perang terus si Jalun teh kalah menang. Oh, masalah. Nu penting mah aya dina parentah Allah. Nang Allah menang, nang Allah gak salah. Nu penting berjuang. Tah lamun geus boga tekad kitu mantep kakarek. Tadi Indonesia teh hayang tah baroga tekad kos kitu tah. Rang titah ku Allah, menang lain urusan. Karak mantep, maju negara eta. Perang mah kan ngomong-ngomong perang. Geus bae, demokrasi bae, aman sakieu. Atuh urusan gereja nyana. Urusan kuil nyana, urusan masjid urang. Engke lamun dibom eta ku Jokowi masjid atuh teh mah urusan nyana. Urang mah nyieun deui. Atuh teu kurang henteu kumaha. Cenah ku nyana diusir atuh urang nyieun deui ka mana ka Lampung. Atuh si lemah amat atuh. Iraha berjuang sih lah ulah ngomong-ngomong berjuang geulanan lah. Pokona penting mah urang mah asal ngariung geus beres. Sia mah otak ngariung doang, Bro. Tah eta di Indonesia mah kos gitu tah. Di Indonesia. Tapi lamun ngomong jeung nenek moyang urang kamari lain kitu. Goblok. Ieu merdeka teh eta hulu aing dijieun tumbal. Goblok sia ngangsar amat eta. Naon? Eta dasi. Teu isin nang aing ieu. Mau diseredan aing ke Serang ka Tangerang, di Tangerang ka Serang memperjuangkan kemerdekaan. Ku sia kuari leha-leha ka hayang mah atuh sia ka aing cium tangan teh naon? Oh hayang dicium tanganan lain kitu goblok sia. Teu paham meureun sia ieu nang hese capek merdeka usia ditincak-tincak. Hormati atuh tah karuhun urang nu baheula geus nebus kana kemerdekaan. Sia kuari lu calece bego sia. Mata kekerot jasa teh jelema nu kamari mah kekerot. Neuleuh nu kuari lurah kenongna sagede kieu nya mah hayang nampilingan bae. Goblok kenong bae sebede. Lamun teu bener gitu maksudna mun teu bener. Mangkaning atuh pan mangkaning. Mangkaning deui bae pantah. Jangan nu ngilu kemerdekaan kamari neuleuh DPR gitu teh nya geus puyang. Negara lain di bener budak murtil sing jelgur pan baheula teh. Aduh diseredan. Aduh. Aju ngeli ka ditu dan berjuang. Aduh ngusir penjajah. Sugan teh bakal mal kieu. Urang mah paling riwayat perang teh eta. Tapi Irak, Iran, Syria, Mesir, India, Pakistan eta ketika nyaritakeun perang dijujut ku nya ti baheula. Boga dokumenna nya mah ti baheula. Zaman Namrud, zaman Firaun aya gawe di ditu atuh. Nu badak nya perang
teu aneh kan nama perang lawan eleh menang lain urusan berjuang pokoknya nama paeh syahid eta geus tekad geus kitu ngeunaheun kana jantung mantep jasa lain cara nu kiai tadi nu borangan teh lain tuh anu ditinggalkeun ku santrina hei can tahiyat ajangan aduh masyaallah kiai emang kiai hayang gitu perang sia mah nanya kai kalau nanya kain sia henteu tante sia henteu atuh aing hayu sia henteu atuh henteu sarua atuh mah perang sorangan perang lain sorangan kabehan tah patato anung arima silih tubles cak tarau mau sihab silih lempar campari panah tece perang ranage tadarabu suf taktik campuh pedang ila an ikhtalata zulab sehingga peting terjadi tangga peting ca peperangan teh ai baheula mah pan medan perang jelas model Kangjeng Nabi Uhud medan perang Badar medan perang ngaranna Khaibar medan perang ngaranna kuari mah medanna teh perang teh medana di negara kuari mah perang teh geus menyalahi aturan kuduna mah kan perang mah aya medana kuari mah disebutna perang kota jadi ieu mah negara bae geus mortil da bom kasaha bae sasaranana jadi lain kanu perang ka rakyat ka orok kabeh beunang kabeh kuari geus menyalahi aturan jadi nu teu perang ge bae kuari mah tah ieu salah aturan mah aya medana medan perang di mana teh kuari mah oh Amerika gara-gara nama nyana anu nyeun aturan nyana anu ngalaksanakeun beak di boman gunya imah tinggal perang si kos kitu kan nyana mah teu boga salah orok awewe aki-aki nu buta kan ieu mangarana geus menyalahi aturan HAM di mana terapkeunana apa boga hak asasi manusia nu kos kitu henteu itu dilayanan ku layanan terus dilayanan ku Irak ai baheula Iran mah kan aya medana Iran mah henteu di kota di medan perang kuari mah lain di negara perang teh beres ieu ngaranna lain perang jajah dijajah kunyana demi untuk menghasilkan minyak sumber minyak akan dikuasai Amerika akan muyah maye wah bahasa muyah maye mantap tak wow tapi Saddam Hussein kan lain jelema orok oh hayang minyak sia dibom sia kuai bom beledu began heula rakyatna enggak usah khawatir minyak kita negara kita bom dulu yang penting untuk negara kita jangan sampai oleh kafir haram sejengkal pun haram menyerahkan kepada kafir dibom sudah selesai permasalahan tinggal Amerika bae eta kan harapannya nah sedangkan henteu gengsi terus perang terus geus eueuh harapan minyak tetep ka kuari emang bisa teu bisa dikuasai teu bisa perang terus kuari teh terjadi peperangan terus malah urang Irak embungin Amerika ulaheun Amerika ditarikan itu ulah mean ceknya mean ai kitu mah aya urang Amerika ngeunaheun jasa cek udah lama kita enggak nyate ini kita sate bencin aja loba nu asup Islam perjuangan lain lalagaan emang kumaha kitu perang Irak nu arasuk Islam ayeuna di Amerika lo ambalaya di Inggris loba di Perancis loba ngan kan henteu diberitakeun ka urang masyaallah sampai deuk masjid kan di Amerika ieu teh wasilah perang Irak eta teh tadi carita-caritakeun sampaikeun ka loba anu asup Islam tokoh-tokoh jenderal lain lalagaan atuh lamun kamari paus asup Islam deuk kumaha geger dunia apa aya beritana ka urang jeueuh eta teh disaksian turun ti gereja nage oleh ratusan ribu umat manusia dirobak turunnya na dipatikan biasa menyerahkan asup Islam masuklah nyana ke Turki diasupkeun Islam ku Syekh Nazim masalah ngan kabelah dieuna terus mega disiksa masalah cek butakeun matana masalah yang pentingnya nangis bersama dengan Allah cek lain lalagaan dunia geger itu nu arasuk Islam teh
bahkan saat ieu Charles ieu teh masih diragukeun asup Islam. Encan jelas karena menghadiri penguburan. Ieu loba jasa ieu carita ada di Perancis, di Inggris, di Amerika ngan teu diekspos bae ka dieu sebab ieu gara-gara Megawati ngajual tah. Ngajual sumber informasina dijual ku nyana urang kewalahan ku ari. Teu nyaho urang tuh. Hese urang informasi-informasina hese. Tah, ieu carita peperangan baheula teu aneh. Ku ari di Mesir perang teu aneh jasa. Zaman Saizuddin Abdus Salam, mun urang maca kitab Saizuddin Abdus Salam Mesir, lain lalagan Syekh waliun min auliyaillah. Raja dijual ku nyana. Cek jana ge raja ya Abid, turunan Abid, ya menterina turunan Abid. Maknya urang sebagai jelema merdeka dipimpin ku Abid. Iya Abid jual. Hampir dibunuh pan. Dibunuh pan datang, diadili begitu diadili langsung dielehkeun Saizuddin teh. Balik jana ka imah. Begitu balik rajana langsung nu endek maehan. Rajana nu maehan mau golok dua jeung patihna. Tingali dina biografina. Masyaallah datang mau pedang. Datang, buka pintu. Buka lawang. Aya naon cek Saizuddin. Ngabidkeun seorang raja. Kiai biadab, bego, tolol. Ieu teh pimpinan Mesir cek cenah. Moal diengkekeun deui kuari daripada di meja hijau diputus, dikerek maningan ku aing geus teu kuat jasa aing. Cek Saizuddin ke jubah dek dibuka heula. Buka. Belah mana pilih demi keagungan Allah kaulah ngabidkeun ka anjeun teh aya dokumenna lamun lain aya dokumen kula moal ngabidkeun demi hak abid merdeka rakyat tahu bahwa anjeun teh abid setelah dibeberkeun ku kaula anjeun teh turunan abid tetap masih abid keneh wajib bisa diperjualbeuikeun teu meunang jadi raja abid mah paham eta digetak kos kitu ke Saizuddin langsung pedangna turun ka handap blak turun dah sakumaha kangjeng Nabi berhadapan jeung Warokoh teh plekan ayo paeh kula mah ridho Allah aya sia beulah aing didinya kakara ngagedeprak langsung manehna aju lamun kula diabidkeun deuk dijual duit teu pake naon raja cokot Baitul Mal kula anu bakal ngabagikeun ka fakir miskin ulah sieun-sieun engke made dijual setelah dijual engke anu ngamerdekakeun tetep diangkat deui jadi raja nu penting sifat kabidanana wae heula dan eueuhkeun kakarak sadarnya toh ulama baheula mah ngajual raja teu kira-kira pareta hei kuari mah ulama kakarak dibere BHS bage hehe cau pisang Kiai Ondo kemana itu cerita perang iya cerita perang di Timur Tengah teu aneh cerita perang di urang aneh urang boga dongeng perang kakarak sekali aya ge kelompok-kelompok kerajaan baheula Majapahit dan lain sebagainya peperangan teh eta nu motifna lain agama tapi di Timur Tengah tiba heula motifna agama Kangjeng Nabi berbagai nabi aya di ditu nyana teh boga sejarah uga negara Yordan bacaan sejarah Yordan urang Yordan teh palinter Mesir bacaan sejarah Mesir nyana waduh Irak bacaan urang bae ge perang 45 dibacaan ku urang kabeh waduh proklamasi proklamator Bung Karno dan Bung Hatta berkibarlah bendera Sangsaka merah putih wow cet 17 Agustus ku ari geus tidak dicet-cet acan 17 Agustus budak teh jaho libur cenah mah libur naon ieu nyaho weuy 17 Agustus sih naon emang sia teu dibejana ku guru henteu cenah ieu si guru teh sia nu salah kabehan cenah sejarah waduh masyaallah nah ieu carita dane di itu mah kos kieu teh ieu silih 17 silih tempas datang ka kapetingan panazara Ibrahim ila rajulin barang peuting neuleuh hiji lalaki masyaallah hebat amat ieu lalaki make bajuna bagus jasa baju perangna istimewa jasa udang-udangna sok kitu hebatna tina sutra anu semu hideung pantesna luar biasa aya deui anu semu hejona
ieu mah hebat jasa tidinya ngaluarkeun leungeunna dikaluarkeun begitu dikaluarkeun ka deuleu kumanehanana kaambeul aya bau minyak misik seuit anu luar biasa meleber dina leungeunna aya pedang anu disipu ku emas weh ieu lain jelema sambarangan berarti ieu mah hebat ieu ya Cek Ibrahim sia ku aing diuntit aing mah lain endek maehan sia aing mah hayang pedangna tina emas dijual mantep ya hehe langsung kumaina wa inna ma huwa liyakhudha biyadahu tilka saifa maksudna neuk nyokot pedang mah ieu mah mail palos jeung kudana allazi tahtau neuk dicokot pedangna jeung kudana dideuketan begitu dideuketan langsung diberi pae ayah cokot punyana pedangna mantep biasa kudana begitu ndek ditumpakan mabu jadi henteu terkuasai pedang mah akhirnya langsung manusia layab suruh batuhum badan sudah itu mah teu kadeulean sebagian lantaran poek baliklah akhirnya ahli Irak ka askarna ka tentarana karumpullah di dinya sang desa kumpul wal khair la tatau illa alal qasla kuda henteu bisa nincakan kecuali ka mait buat jasa subuh dari yuk dirinya kaleungitan fasbana supakidu min ahli Irak salasah wa sab'ina rajulan nu paeh ahli Irak harita 73 Kutila min ahli Syam sab'una alfan ti ahli Syam rombongan Ubaidullah 70.000 bah teu peperangan pohara jasa barang isuk-isuk kapangi kuda Ubaidullah ye ieu mah kuda Ubaidullah tewak bikin ka Amir Ibrahim teh oh cek Ibrahim teh atuh ai kitu mah annalladzi kana qatalahu fi zalama huwa Ubaidullah anu kabunuh kukulatnya orang Ubaidullah pembunuh gitu Sayyidina Husain atuh kitu mah takabbaral amir alhamdulillah Allahu akbar cek Ibrahim langsung kharra sajidan sujud jana bersyukur ka Gusti Allah bari ngomong alhamdulillahilladzi ajraqat lahu ala yadi alhamdulillah muji syukur ka Gusti Allah anu geus ngalaksanakeun pembunuhan nu ngabunuh ka Sayyidina Husain di leungeun kaula Suma bu Isa ilal Mukhtar diutus ka Mukhtar sebagai gubernurna wa maros isapuna al perosin dia 70.000 dihijikeun ka dinya geus zakarahul hafiz Abul Khitab bin Dahya rahimahullah jadi nyaritakeun tentang pembunuh Sayyidina Husain dibunuh ku Ibrahim dengan aya peperangan henteu kanyawan sugan teh mah lain eta orang eta jadi kabeneran deuk nyokot pedang ternyata dibunuh jeung jelema-jelemaan eta 1-2 riwayat tinggal selanjutnya deui qala al Imam Al-Qurtubi wallahu a'lam